Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu sareng salarasna kalakuan sareng tingkah. Etala yakunu teu aya fil mulki dina alam handap mulki teh. Wal malakuti sareng alam anu bangsa luhur. Naon faltatu khotirin ngadadakna kareteg wala laftatu nadirin sareng teu aya obah-obahanana panon nu ningali assalam nu ningali illa bi qadaillahi ta'ala angin kalawan qada Allah ta'ala wa qadari sareng qadar Allah wa iradati sareng iradah Allah wa masyiatihi sareng masyiah Allah. Faminhu mangka eta ti sapalihna paminhu mangka eta ti Allah ta'ala al khairu ari kasayan wa syaru sareng kaawonan wa nafu sareng manfaat wa duru sareng madarat wal imanu sareng iman wal kufru sareng kufur wa annahu sareng saleresna kalakuan sareng tingkah eta la wajibat aya nu wajib eta nu buktos alallahi ta'ala ka Allah ta'ala liya hadin pikeun hiji jalmi min holqiti makhluk Allah pikeun sahiji min holqiti makhluk Allah faman maka ari sajami eta ana bahu faman ana bahu ana bah tu asabahnya eta asabahu ngaganjar Allah kaman paman maka bisa jami eta asabahu ngaganjar Allah kaman fabi fadlihi maka kalawan murni karunia Allah waman dipisah jami eta aqobahu nyiksa Allah kaman fabi adlihi maka nyaeta murni adilna Allah wa ma waroda sareng terang anjeun asalama wa alim taknya terang anjeun mak kana perkara waroda anu sumping mak ala lisani sahibi syar'i kana lisan anu gaduh syara sholawatullahi dupi pirang-pirang rahmat Allah wassalamu sareng salam Allah alaihi mugi tetep ka sahibi syar'i min umuril akhirati tina pirang-pirang perkara akhirat kal hasri kaya hasri nya digiring ka mahsar wan nasri sareng nasri sareng nasri asa menyebarkeun ngahirupkeun deui nu maot nya sareng dikaluarkeun ti kuburanana ari nasri teh ngahirupkeun deui nu maot sareng dikaluarkeun tina kuburan sok dilogatan disebarkeun wa azabil qabri sareng azab kuburan wa su'ali munkarin sareng patarosan munkar wa nakirin sareng nakir wal mizani sareng timbangan amal wasiroti sareng sirot fahadihi maka dupi ieu
al mu'taqadat al madhkurah. Mu'taqadat al madhkurah nya eta usulun pirang-pirang asal daroja parantos daroja ngalakukeun ngambah asala nama salafus sholih ridwanullahi depi karidwan Allah taala alaihim mugi tetep salafus sholih ajmaina tegasna sadayana ala itiqadiha kana nekadekeunana al madhkurah wa tamassuki sareng nyepeng pageuh al i'tisam tamasuk teh biha kana tadi nya mu'taqadat al madhkurah wa waqa'a sareng parantos tumiba naon al ijma'u awa waqa'a sareng tumiba alaikana al madhkurah naon al ijma'u qabla tanawu'il bid'ah sateuacan nya warna-warna na bid'ah wa dhuhuril ahwa'i sareng dohirna pirang-pirang nya asal makahayang pirang-pirang kahayang. Nah, na'udzu nyungkeun pangraksa abdi sadaya billahi ka Allah minal ibtida'i tina ibtida tina ngadamel bid'ah fid dini dina agama wa itba'il hawa sareng nuturkeun hawa nafsu bigari dalilin kalawan teu aya dalil. Wa annahu la yakunu fil mulki ketika hiji hamba berpikir di dalam dalil-dalil ciptaan Allah nya dalil-dalil ciptaan Gusti Allah maka bakal mendapat kesimpulan bahwa la yakunu fil mulki di alam handap sabetos ieu ya di bumi sareng di teras alam-alam handapeun bumi bahkan di alam luhur langit teras di luhur mual aya paltatu khatirin mual aya ngadadak kareteg teu aya dadak kareteg nu tiba-tiba datang nya kareteg tiba-tiba datang sanes nya aya ceuk urang meureun nya kitu kareteg tiba-tiba ngadon aya kareteg anu baru datang. Sebetulna kareteg nu datang kana teh sanes tiba-tiba datangna pada waktu harita. Nya, sanes. Gitu. Sanes datang tiba-tiba harita sanes. Nah, tapi engke kapayun. Di alam luhur sami eta ge nya wala laptatu nadirin teu aya laptatu nadir obah-obahanana nya ni paningal obah-obahan paningal tak kitu teu aya tiba-tiba sanes tiba-tiba nya datang secara mendadak sanes tapi atuh ti iraha eta ayana illa biqada illahi ta'ala angin qada Allah ta'ala wa qadarihi sareng qadar Allah tuh kitu nya. Mun ceuk urang mah nya tiba-tiba ngadon aya kareteg dina hate. Tiba-tiba soca janten ngalirik ke kanan, ngalirik ke kiri, nya ke atas ke bawah. Siga tiba-tiba datang. Baru nya eta teh ayana
Tapi sanes eta sanes baru datangna biqodoillah tos aya dina qodona Allah Subhanahu wa taala jeung qadarna wa iradah wa masyiatih. Tu kitu iradah jeung masyiatih. Nya. Naon ari qada? Istilah para ulama qada teh numutkeun Asy'ariyah atau Asy'ariyah kembali kana iradah. Nya mazhab Asy'ari nya menetapkan bahwa qada teh eta teh iradah teh pangarsa Allah. Tuh gitu. Nya eta maksud sanes datang tiba-tiba tapi pangarsa Allah. Ari pangarsa Allah kan qadim. Nya qadim pangarsa Allah mah iradah Allah. Nya iradah Allah. Pangarsa Allah. Nya eta teh. Gitu. Ko iradah nya pangarsa Allah mah qadim. Nah nya tanya janten kareteg anu timbul kana hate hiji jalmi. Nya lirikan anu secara siga tiba-tiba eta teh tos eti dituna urang lieu kanan. Aduh eta da ieu lieu kanan sigana kan beunang urang. Nya lieu kanan tuh aduh tak ieu teh aya gurat di dituna. Nya hiji guru nyontokeun ngalieu ka kanan lieu ka kiri. Apakah ieu tiba-tiba ayeuna kitu saya pada keur nyontoan lieu kanan lieu kiri sanes ya Allah ti dituna tuh nya bi iradatihi eta teh bi qadaihi nya eta muten Asy'ariyah kitu ti dituna ya teuing di zaman azali Allah telah menetapkan nya sanes anyar-anyaran sanes. Qada Allah iradah Allah di zaman azal. Nya zaman lewat anu eueuh aya tungtuna teu aya mulaina. Zaman lewat teu aya mulaina. Tuh eta nya qada numutkeun Asy'ariyah kembali kana iradah. Di zaman azal. Tuh kitu. Sareng deui eta teh hasil kepunaon deui hasil iradah qadar Allah. Hasil qadar Allah. Qadar menurut Asy'ariyah nya eta nya al khalqu kembali kana khalqi kana ngadamel qadar makhluk. Ari makhluk mah kan anyar. Qada itu iradah zaman azal. Ari qadar mah ngalaksanakeun tina qada tadi. Mana khalqi nyiptakeun atau makhluk. Nah Allah di zaman azalinya ngodokeun na iradah. Tak sebatas iradahnya. Allah bade ngersakeun anu. Nya istilah lain mah teh alam perencanaan. Nah, nya baru direncanakeun kemudian ditetapkan diponis. Nya sebagai perkara anu mesti bakal terjadi, bakal dilaksanakan. Diponis kudu terjadi. Ah, nya gitu, kudu terjadi ya, terus diponis. Nah, da asalana mah sebelum diputuskeun bisa aya, bisa teu aya gitu. Sami bae martabat antar aya jeung teu aya. Urang contona sebelum diciptakeun ku Allah nya baheula di zaman azal bisa aya, bisa teu aya. Sarua bae martabatna. Nya aya bisa, eueuh ge bisa. Teu aya unculna kana aya, teu uncul kana eueuh. Sami bae martabatna. Nah, ketika diputus ku Gusti Allah nya urang teh kudu aya. Tah, kudu aya. Encan aya mangan diputuskeun kudu aya. Ta eta namina qada. Nya iradah.
Nya ayana kuiraha ditetapkannya itu di aya ke nate engke hari Kamis meureun tanggal sabaraha tahun sabaraha. Nah, ya, nungguan keputusan eta hari Kamis tanggal sabaraha tahun sabaraha. Begitu tiba hari Kamis tanggal eta tahun eta aya we urang teh tuh. Ta eta aya na urang namina qadar eta teh, qadar. Qadar mah berarti ka dieu yang menciptakan setelah diponisnya untuk supaya diciptakan. Nah etanya kodok sareng naon qadar menurut Asy'ariyah mazhab Asy'ari. Beda deui sareng nya kodok qadar menurut Maturidiyah. Nya Al-Maturidi nya. Nah, saur Al-Maturidi mah kodok jeung iradah namun kodok jeung kudrot tadi dan kudrot qadar lain iradah. Kodok rejeung kodok teh lain iradah, lain. Tapi kodok bimana khalqi contoh bae sabalikna. Kodok bimana khalqi ngajadikeun. Dibalikeun kodok di mana takdir. Tuh, dibalikeun. Nya benten nama dibalikeun. Kodok bimana khalqi nya qadar di mana takdir. Tuh, sabalikna tina madzhab Asy'ari. Nah, eta mazhab Al-Maturidiyah. Oh nya. Itu ko irodahnya atau kodok jeung qadar Allah. Eta nya muncul orang sebatas ngareteg. Urang gawana dohir wae asa meunang urang kareteg. Eta kateg urang nya dina hate kateg kareteg jeung segala macam luak liuk nya lalak lirik atuh ka dieu. Dalin anyar-anyaran tiba-tiba harita sanes. Ti dituna tuh tos dicatatnya itu harus ada terus diayakeunna menunggu keputusanana kudu poe anu tanggal saanuna poe anuna bulan jeung taunna kitu ya Allah eta nya kitu di alam handap alam luhur kitu mananya dina salamu taufik lamun yami boga pateka dan bahwanya ieu perkara nu aya teh lain qadar Allah kan kufur. Nya sesuatu hal yang terjadi di muka bumi ieu di dunia ieu nya di bumi boh di alam luhur heg we cenanya lain qadar Allah kan mata kufur. Perkara nu kaluar tina qada jeung qadar Gusti Allah. Teuing eta nya eta akidah. Akidah tak sangat-sangat halus si akidah. Nya, sangat halus akidah tuh. Teuing eta nya leresnya. Ngalengkahkeun sampean. Eta beunang urang bae urang hayang. Nya nulari nya di Sulawesi Sesa unggal isuk hampir aya nu lumayan ngiran Sulawesi Sesa saberapuluh balik lah. Ngiran eta. Apakah memang secara tiba-tiba nya perencanaan yang baru sanesnya eta tos kodok qadar Gusti Allah. Ti dituna si eta kudu leumpangan tang ngiran Sulawesi Sesa sakian balik. Aduh, Gusti eta. Ieu nya lancipna akidah. Nah, urang mah sok kana dohir bae. Sok kana dohir bae urang mah gegedena kana dohir. Nya. Ari ilmuna mah apal kitu teh. Nan hese dipake diterapkeunana. Nyaho atuh lah kabegean masa nu kitu mah. Apal eta pangarasa Allah. Tapi ketika dibuktikannya dina keadaan, asa menang sorangan we. Aduh, gitu-gitunya. Sagarupi. Tentang penyakit teu damang sehat sami
bumi sadayana atas keputusan Allah qada jeung qadarna Allah baheula di zaman azal. Sanes enggal-enggalan. Sanes enggal-enggalan. Nya. Wa iradah wahitihi jeung iradah Allah. Iradah Allah wa masyiatihi sareng masya Allah. Nya. Eta atap tafsir namina. Iradah teh nya ta'alluq kana bikulli kainin. Iradah Allah ta'alluqna kanu kain. Henteu ta'alluq kanu kana laisa bi kainin. Iradah Allah kanu kain anu aya. Nya, ta'alluqna iradah kanu aya, teu sanes kanu eueuh. Nu eueuh mah teu kata'alluqan ku Allah. Nya sanes Allah berarti nya teu aya perhatianana kana barang nu eueuh sanes tapi eueuh ta'alluqna. Nya gitu. Allah geuning teu ngarasakeun cenah kana bumi na teh dari dalapan. Nya kunaon pa Allah ngadamel bumi teh 7, langit 7 teu dalapan atuh. Memang Allah teu aya naon kana masa umi dalapan. Nya, sanes Allah berarti apes kana ngadamel bumi 7 bumi 8 jeung sabangsa nu eueuh. Sanes apes Allah, tapi teu aya hubunganana nya, teu aya ta'alluqna iradah kana perkara nu eueuh. Itu teh patalina masalah iradah kana barang nu eueuh. Lain Allah apes kana ngayakeun anu eueuh. Sanesnya ngan eueuh patalina jeung masalah eta. Jeung masalah eta. Nah, iradahnya ta'alluqna kana bikulli kainin setiap anu aya. Henteu ta'alluq kana laisa bikainin, malaisa bikainin. Patalina maksudna. Nya, teu aya ta'alluqna kanu eueuh. Kana barang nu mustahil. Nya, contoh kieu. Nya aya liang jarum sagede jarum liang jarumnya. Aya we onta sagede onta. Allah kawasa henteu nya ngresakeun onta nu gede asup liang jarum leutik. Kawasa teh Allah kawasa. Eueuh patalina jeung masalah eta. Lain masalah kawasa jeung teu kawasana ngan eueuh patalina barang nu mustahil ceuk adatnya pan eta. Mustahil. Liang jarum sagede kitu nya asup onta da moal asup teu nya lain Allah teu kawasa ngan eueuh patalina ka barang anu kitu nya itu nya bisa bae nya terjadi teh hiji dengan meureun nya lain meureun liang jarum digede bisa asup ka mana atau ontana diletikan leutik pisan. Nya, lamun kitu kaayaanana saperti kaayaannya ayana liang jarum sagede kitu jeung onta nu sagede eueuh patalina. Lain Allah teu kawasa masalah ngasupkeun onta gede ka liang jarum leutik lain. Ngan teu aya patalina teu eta alupna perkawis eta. Tuh kitu nya. Jadi masalah iradah teu ta'alluq kana barang anu teu aya. Wa masyiati jeung masyiah. Masyiah teh sami keneh iradah keneh. Bahasana masyiah pangarsa kan gitu. Iradah keneh eta teh. Mana atapna atap tafsir. Faminhu al-khairu nya tisapalihna nu dikeresakeun ku Allah. Nya tina hawadis nu anyar-anyaran. Hawadis termasuk na khair teh nya hawadis barang anyar, makhluk atawa kainat maujudat eta teh nya. Tah tentang khair teh ti Allah eta teh. Sagala nu dianggap baik, dipandang baik, nah eta teh ti Allah. Nya anu hasil qada qadar iradah jeung masyiahna Allah gitu syarge sarua
Nya, saur mazhab Asy'ari, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Beda cek Mu'tazilah. Cek Mu'tazilah mah nya itu masalah goreng, masalah hade eta mah nya ti hamba cenanya. Ti hamba nawe hiji hamba migawe alus nya pedah we. Main aya ngeunyeun alus urang kitu. Dalam mun maehna embungeun nyeun alus paling-paling kana goreng. Nya ti hamba we cenanya. Tuh. Mu'tazilah eta mah. Mu'tazilah mah teu boga patekadangnya bahwa tentang kebaikan jeung syate ti Allah. Eta mah ti hamba we hasil kasab hamba, hasil kasab abdi. Nya cenah kitu. Nya. Tadi dina mana itu aya wae ka dieu teh jajang. Sadasan ngawitan teh. Nah gitu. Nanya Mu'tazilah mah kitu beranggapanana sanes ti Allah eta hasil usaha jalma we, usaha hamba. Nya ek alus tarik goreng eta mah pagawean hamba saur Mu'tazilah. Benten sareng mazhab Ahlussunnah wal Jamaah bahwa sae awan ti Allah. Nya. Dina rukun iman kodok kodar sae awan ti Gusti Allah khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Eta mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Mu'tazilah mah henteu meunang jalma we cenanya. Nah, dina mazhab Ahlussunnah wal Jamaah memang etanya tentang baik jeung awan teh kasab hamba. Kasab imannya. Gitu. Kasab hamba cek Mu'tazilah kasab hamba, cek urang kasab hamba. Sarua masalah kasabna mah. Ngan Mu'tazilah lepas ti Allah, kasabna teh enggeus. Allah teh ngering turun tangan masalah eta. Masalah baik jeung masalah awan, cek Mu'tazilah. Kasab jalma we tam. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah sami memang kasab. Ngan kasabna teh damel Allah tak kitu bedana nama. Mu'tazilah Ahlussunnah wal Jamaah tentang khair, tentang syar sami eta kasab jalma. Ngan bedana antara Mu'tazilah jeung Ahlussunnah, Mu'tazilah mah tetap kasab teh mutlak. Sehingga Allah lepas tina masalah eta. Nah, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah mah kasab jalmi tapi eta kasabna teh damel Allah tak gitu. Ya Allah ngadamel kasab hiji jalma sehingga eta jalmi teh midamel sae tu kitu. Allah ngadamel kasab di hiji jalma nya kanggo midamel awan kitu mazhab Ahlussunnah Jamaah. Nya wallahu khalaqakum ma ta'malun ban kitu. Allah nu nyiptakeun aranjeun jeung nu nyiptakeun sagala perkara nu dijieun ku aranjeun. Nu dipidamel ku aranjeun. Allah. Tuh mudah manteu meunang jalma be cenah eta mah nya. Tak kitu. Dalilna Mu'tazilah nyebutkeun bahwa syarri sareng khair meunang kasab hamba ngan lepas ti Allah eta kasabna. Anjeunna boga dalil. Nya dalilna teh ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayatin famin nafsik. Nah, nya segala perkara anu keuna ka anjeun tina kebaikan paminallah. Tapi wa ma asobaka min sayatin famin nafsik. Oh gitu. Padahal lamun bahasa ma asobaka min hasanatin minallah teh nya kudu aku awak sanah dari Allah.
Tapi tentang asobaka min sayatin pamin nafsik. Dibawa rejeng hasanatin ke kana nafsik. Saur ahlu sunnah wal jamaah tentang hadis nu edawahan Allah nu nembe, memangnya takdir teh tina fi'lin nafsik. Takdir tina fi'lin nafsik. Takdir teh nu tadinya. Takdir ngabuktikeunana nama tina fi'lin nafsik. Napangna takdir min fi'lin nafsik eta teh li alla yudi pasyar ilallahi indal infirad, supaya dina nalikanya menyendiri tentang keawonan hiji-hijian tina kaonan teu dihubungkeun ka Allah, hiji-hijian rincian tina kaonan teh supaya teu dihubungkeun ka Allah maksudna ta'aduban namina teh adab tuh sae ti Allah bener tak awon ge nya ti Allah pan gitu nya ti Allah eta teh ngan dihubungkeun kana padambalan anjeun pamin nafsik eta teh nya tentang awon teh kan seueur awon teh tah rincian tina awon supaya ulah dihubungkeun ka Allah walaupun secara ijmal mah saeta ti Allah ek awon rek sae oge tangan kan ari ijmal mah teu katingali teu sopana ka Allah nya teu katingali teu sopan dina bahasa lamun nyebatkeun bahwa kaawonan teh damel Allah kitu teu kasupkeun culangung ka Allah teu kasupkeun teu adab eta bahasa ka Gusti Allah tuh kitu tapi lamun hiji-hijianana ka Allah keun suul adab nya ta eta maksudna supaya hiji-hijian rincian tina aon teh teu dihubungkeun ka Allah tapi ka abak sorangan hiji-hijiana eta mah kanggo ta'aduban ami adab ka Gusti Allah adab ka Gusti Allah eta teh nya kitu contohna seperti mana nya jalma jinah pamina teh nya damal Gusti Allah Gusti Allah ngadamel kitu nya kitu tah supaya teu kitu nya hiji-hijian teh maksudna ami teu dihubungkeun kitu ka Allah nya urang cilaka damel Allah aduh atuh nu kitu ka Allah keun geus Allah teh ngadamel cilakanya teu karunya-runyaeun tah bisi kitu kan tah jadi hiji-hijian tina naon tina awon supaya ulah dihubungkeun ka Allah ta'aduban maksudna mah adab eta mangka Allah ngadauna wa ma asobaka min sayatin pamin nafsik lain hakikat murni min nafsik sanes nya ieu dalam rangka Allah ta'aduban nya ngadamal adab ka hambana ngajar kitu ka hambana supaya tentang rincian kaonan ulah dihubungkeun ka Allah walaupun memang secara keseluruhan eta damal Gusti Allah nami awon mati Allah ngan rinciana kan tah hiji-hiji hubungan Gusti Allah gitu teu pahantos nya mah tabrakan jugut terus aduh damal Gusti Allah geuning teu karunya-runyaeun Allah teh kajamanya nya bakeur naik ekeunangan duit ngadon tabrakan maot teu ka tabisi kitu nya urang we nya eta mah lalawora atuh nya atuh sing bener leumpang teh ulah sak malaweung kitu nya dihubungkeun ka urang nu kitu mah nah, tapi sanes Allah lepas tidinya kan eta kitu teh masalahnya tah Mu'tazilah mah endang geus total we meunang urang rek alus rek betan meunang urang Allah lepas ti masalah eta tah eta Mu'tazilah nah wanapu manfaat sami ti Allah kene waduru sareng madarat ke sami ti Gusti Allah nya wal iman wal kufru sami eta teh ti Allah damel Allah pangaresa Allah iradah Allah teh nya kodok kodar Allah iradah ti Allah sadayana ge nya manfaat sareng madarat ti Allah
Nya kufur iman sami tanya ti Allah. Tuh kan nya kufur iman ti Gusti Allah. Atau kita mah nya nu kufur yang geus we ti Allah ieu. Nu maksiat teh da mah Gusti Allah geus ngeunah we nu maksiat bakal tibra dengan maksiatna. Nu maling tenang we da urang mah dikersakeun ka Allah ieu. Ditewak ku polisi, polisi salah ya, menyalahi aturan, akidah. Saya mah maling teh pangaresa Allah. Polisi ge pinter, urang newak mana ge pangaresa Gusti Allah. Gitu. Polisi ulah cicingeun deureunya, urang yang newak mana dimasukkan penjara pangaresa Allah aya we enggeus cicing dina pangaresa Allah sagala-galana. Yo nya, asup ulah kitu nya, nu maling nyeun alasan, wah urang maling ka Gusti Allah. Kumaha deui nu zina sarua kumaha maneh ajeng nyaram ka urang zina. Pangaresa Allah kumaha nganolakna teu bisa. Wus teu bisa kitu. Heuh nya. Masalah sar jeung naon tadi. Iman jeung kufur. Nu kufur bakal tenang meureun cicing enak kupuranana. Nah, kudu teu iman, iman sarua da mah Gusti Allah, kufur sarua. Naon bedana cenah tuh? Pangaresa Allah keneh teu bisa kitu. Nya, memang mohon damal nama damal Gusti Allah. Tapi Allah kan ngadamel aturan, iman kudu, kufur ulah. Iman oge bakal dijanjian ganjaran, kufur disiksa. Ai mana yang disiksa? Enaman karep teuing ngare kufur. Tuh nya. Nah, damal Allah nya maka orang gadah bertasyakur syukur Allah dia damal iman. Urang diraksa ku Allah tina kufur. Dan memang iman kufur ge damal Gusti Allah. Ngan kaditu dampakna pan mata kerepotna nama. Nya, jadi lamun jami diciptakan iman berarti eta jami diciptakan untuk bahagia. Nya. Jami diciptakan kufur ku Allah nya. Aduh, eta urang kudu berpikir gitu nya berarti mana diciptakan untuk ahli neraka. Daek teu pan gitu. Moal daek kita diciptakan ahli neraka. Ari kana kufur da damal Allah ieu, ari kana neraka embung. Naudzubillah. Masalah deui hulubun cenanya, masalah manis. Nya aya manis, aya murun, aya pahit, sami eta teh damal Gusti Allah. Tuh, amis. Nya gula amis atau hidup orang manis, enak, pahit, teh bawa rasa pahit atau pahit keadaan. Sami damal Allah. Nya damal Allah. Teuing. Eta nu kitu nya damal Allah muntah. Lamun ibu-ibu masak amis teuing, geus gulunuk Allah ngadamelna kudu amis sawaktu harita. Ketika asin teuingnya Allah ngadamelna kudu asin waktu harita. Waktu harita sumpingna nya kodarna teh ya. Kodarna eta teh kodos di dituna mah. Ta poe anu nya si bibi eta masak teh kudu asin. Di dituna teh di zaman azalana teh. Ngan nungguan batasan waktuna, ponisan waktuna kuduna jam anu poe anu nya bulan anu baru terus kudu terjadi eta. Nya nungguan eta we bener jatuh kana tempo na teh aya paang sinto. Aduh, teh etanya akidah eta, akidah. Bait ma'rifat nya nukri nakiro secara umum nyalin irfan. Bagja, usron rugi, sesat, mendapat petunjuk, taat, maksiat, sadayana oge eta teh nya kodok kodar iroda masyiah Allah. Naon tung urang teu boga urang mah. Teu boga urang mah. Nya, mana lamun urang di pasian sae enggal kembali ke Allah. Di pasian awon secara asal awalnya kembali ke Allah. Ngan orangnya kada berpikir tentang awon. Tarima awalnya ti Gusti Allah. Ulahnya ulah teu ditarima. Urang masih damal Gusti Allah. Tapi orang kan ayat tuntutan sabada eta. Tuh gitu. Ya, ulama sufi ge nya dina rangka naon namina baik jeung sasama
Ketika aya jami maksiat, berarti urang ningalina eta teh irodah Allah bener. Allah ngerasakeun eta jalma maksiatnya. Urang bersyukur alhamdulillah urang teu maksiat. Tuh kitu. Ketika batur ningali nu maksiat, eta ta'aluk irodah Allah tahu berarti nya eta jalma tos dikerasakeun kudu maksiat poe eta. Kembali ka diri, alhamdulillah urang teu maksiat. Nah, sumping aturan tapi ketika orang ningali maksiat, orang mun nabuh kedah ngarobah. Tuh gitu. Eta beda masalah. Ya, beda masalah. Aturan eta mah ketika orang ningali maasi. Ari maasi mah tos sandamel Gusti Allah. Nah, orang ngadu kewajiban ketika ningali maasi. Tuh gitu. Ya. Gitu, ulah keheul ka jalma da emang damel Gusti Allah kumaha deui eta da Gusti Allah ulah keheul. Kedah so teh ngarobih sanes kedah keheul. Ka mak jalmina. Kana maksiatna mah kudu keheul da kan. Maksiat teh awon, diberi kabendura ku Allah. Nah kajian ulah. Karena jalmi mah cenah saur Imam Asy'arani nya dina Anwarul Qudsiyah. Jalmi mah ngaran jalmi nya masing sapasek-pasekna jalma angger aya kelebihanan nama, aya manfaatan nama. Tuh gitu. Jangan brengsekna. Nya brengsek dina satu nu eta pamana. Cik cari yang lain. Pasti orang bakal manggih aya kelebihanan teh eta jalma brengsek. Aya kelebihanana. Naon aya pasti aya. Nya brengsek teh dina bidang ieu cenah aya si ieu mah dina bidang non eleh urang coban gitu. Nya eleh urang. Sok aya jaman kitu walah kana ngaji mah tara daek, ibadah muslim tara daek tara eta. Tapi eta masalah lolowok sok daekan tuh. Lolowok mah daekan teh si eta taefon eta kalusanana nya. Ari jama iman mah alus eta teh nya. Ngan masalah teh maksiat we angger gitu. Ngan aya jalan kitu. Kana ngaji tara daek berjamaah teu daek nanaeun tara daek gaul hanteu. Aduh, tapi ari masalah kana Allah mah daekan eta mah. Tuh nya. Bat aya kalebihanana ti mata urang nu salat bae ka Allah teu pati. Tuh nya aya wae jami mah. Nya gitu. Ulah ningali awana wungkul tingali kelebihan yang lain aya tak supaya urang teh nya laku jeung batu teh sae maksudna. Nya saja mah pasti kitu wae. Tos ta eta nya ti Allah eta teh. Wa annahu la wajiba 'ala Allah taala min khalqihi. Jeung deui urang bakal apal ketika urangnya naon tadi berpikir secara mendalam tentangnya sunillah ciptaan Allah, maka orang bakal mendapat kesimpulan bahwa la wajiba 'alallah li ahadin min khalqi. Teu aya nu wajib kanggo Allah. Teu aya nu wajibnya tanggal walar Allah. Kitu. Pikeun hiji jami hiji perkara lah ti makhlukna. Teu wajib. Nya. Seperti mana wujudul alam. Ya, secara umum atau khusus ayat manusia tuh gitu. Ya, kesempurnaan manusia teh aya akalan. Itu digampikeun segala kepentingan, sehat, salamet, diutus rasul, aya pahala, aya siksa. Tak eta teh teu wajib ka Allah henteu. Teu wajib. Apakah Allah wajib ngayakeun ieu alam? Henteu. Teu wajib kanggo Allah. Nya wenang-wenang bae memeh aya mah wenang. Tadi nya sambil sareng tadi. Alam ieu memeh aya, memeh diciptakeun ku Allah aya, wenang-wenang bae sami bae martabatna, aya jeung eueuna. Ayanya sami, eueuh ge sami. Ngan Allah menetapkan gitu bahwa alam harus ada. Nya mulai diciptakeun teh poe anu nah itu terus gitu jadi aya. Nah geus aya berarti aya ngunggulan kana eueuh tuh gitu.
Nya. Oh nya. Kajangan deui naon manusia aya jeuweuna asa bae. Teu wajib kalau kudu ngayakeun jalma, teu wajib ngeuweuhkeun aya sami eueuh sami. Mung Allah milihna teh kana aya jadi aya. Tuh. Geus aya jalma lain aya jalma wungkul diberi kesempurnaan bere akal. Nya digampangkeun kapriyogianana, diberi kesehatan, keselamatan, kekuatan. Allah teu wajib mere salamet ka jalma. Teu ek tabrakan we terusin auzubillah. Nah teh garepna teu. Tapi nya Allah nyalametkeun lulumpatan dina motor beban 2. Da alhamdulillah ban 2 eta nya. Mawa muatan wah loba teu mataknya tiguling ka sisi ka gigir lempeng we lumpat. Nah, eta teh nya keselamatan ti Gusti Allah da mun lain ti Gusti Allah teu muatan motor sagede kitu nya ban 2 siki memuatan sabaraha kintal mun ti gubrak man teh. Nya pedah tarik meureun atuh sing ngelaun, komo ti gubrak. Aweuh komo nya ieu roda. Salamat ti Allah salamat eta mah. Tuh kitu wajib tah henteu teu wajib. Teu wajib. Teu wajib ngadama salamat ek cilaka wae karepna teuing. Mung Allah milihnya sing salamat si eta teh. Cenah pada sewaktu aya cilakanya eta mah tuh ngajaran we jauh salamat bae lah. Ngajaran tuh cilaka salamat bae. Da boro-boro pantar urangnya waliullah oge waliullahnya. Meureun aya wali aku walinya tuh meureunan jamaah kareuheuleun ka wali teu kira-kira ka walinya aya zaman wanian nya maling hartana. Teu sarua bae. Nya waliullah nya nu sempurna kawalianana anger bae nya. Kadang-kadang waliullah nya ical artosna. Kadang-kadang waliullah teh tigulis. Kadang-kadang naon ada manusia tuh. Manusia. Nya teu mustahil masalah eta. Nya masalah kecelakaan keselamatan gitu teu patali peda ieu walina Allah teu nya mali Allah anu kitu ge salah dipikakeun ku ka masyarakatna bandana dicokot padahal wali Allah eta masalah eta mah teu patali sareng kawalian manusia mah kitu salamet cilaka nya. Nah gitu tak eta nya faman asabah lamun jama diganyar ku Allah pabimah di fadli eta teh nya murni karunia Allah teh wajib nganyar salat nu salat walah eta duana geus sabaraha mah tahajud sabaraha wajib diganyar teh teu wajib karepna teuing ek salat nya karep eta mah nah diganyar karep tapi Allah milih jami anu taat diganyar na eta teh karunia Allah tuh teu wajib nya secara asal jalma aya nya terus diberi rezeki pantas we lamun ibadah itu hal yang wajar-wajar saja lamun jalma ibadah mulai tarima gitu karena nikmati Gusti Allah nu geus katarima kumanehna ane kata ibadah wajar wae masih teu diganyar wajarnya. Tapi Allah mah teu kitu nya, teu kitu. Nya amal naon bae walaupun saeutik amalna tetep diganjar eta teh fadli namina. Teu wajib Allah teh. Karunia pemberian anu teu kedah, anu teu wajib. Wa mana qobah lamun jama disiksa. Nah, eta adil Allah eta teh. Adilnya nu amal soleh diganjar nu amal maksiat diatatupan adil namina nya adil coba lamun teu aya keadilan eta aturipu anu taat nu taat bebeakan nya taat maksiat henteu dasieun ku pangeran kapan aduh tersiksa sarua jeung baik eueuh buruhanana pamana wah tersiksa tapi lamun anu maksiat ngeunah we maksiatnya maksiat teu ditindak kana neraka henteu maksiat teh nya atuh teu ada kitu mah tamangka Allah ngaganjarnya Allah nyiksa itu wujud keadilan Allah adil Allah nya teu aya nu dirugikan nu salat diganjar
dah capek nah tuh nu maksiat tuh ngeuna nya tuh disiksa kan adil tuh. Adil lah untuk itu tuh ngeunah nu maksiatnya. Oh, nu maksiat lah. Udah disiksa. Adil lamina. Wa ma waroda ala lisan syar'i jeung deui nya ketika orang berpikir secara mendalam tentang sunillah orang bakal apal ma waroda ala lisan syar'i nya kana perkawis anu tos sumping nganggo lisan nu gaduh syara sabi syara teh Gusti Nabi gaduh syara teh nya Allah sareng Nabi hakikat Allah Nabi majaz shalawatullahi wassalamu alaihi min umuril akhirah urusan-urusan akhirat seperti hasyri nasri gitu penting aya umur akhirat tehnya urang berpikir secara jauh penting ayana hari akhirat teh penting nya hiji hal yang sangat penting we aya akhirat teh naon margina penting kapan nya kanggo nganggeuskeun nya nyelesaikeun permasalahan nu teu acan selesai ayeuna di dunia seueur permasalahan nu can selesai jamina maot manten tan kitu nya can selesai masalahna kira aku geus kitu bebasnya itu was bau hutang ka ngot bebas nya bener gitu eta teh nya tuh can bere tap masalah jamana eueuh manten penting atau ada satu hari untuk menuntaskan, menyelesaikan masalah. Tidak aku terkatung-katung gitu, guys bebas, guys pahimanya, wis, ngena tuh. Tapi satu pihak dirugikan, ya. Jami maling, nu malingnya, nu kapalingan, kapan rugi, nu maling ngena, nu maling tanya. Teka panggih sama sekali. Oh, bahagia nu maling. Teka panggih. Nu kapalingan terus rugi-rugna teka panggih barangnya ke mana nya. Tuh, nu satu seorang berarti beruntung, nu seorang dirugikan. Nah, teu adil tuh gitu mah. Teu adil. Nah, maka harus ada satu hari untuk menyelesaikan masalah eta. Kira aku anu maling ngeunah-ngeunah wae nya. Kira aku nu dipalingnya sedih bae, ada keseimbangan atuh di antara keduana. Maka aya hari akhir yang menyelesaikan masalah eta. Sumping we akhirat ka ditu untuk nu maling saha ieu kudu bayar ka dieu. Nya mane bala maling tah ieu nu dipalingna sok bayar ayeuna. Ti mana jang mayarna, tak bisa maju ke neraka, itu kan adil. Ya, adil pan. Adil kalau aku seorang sedih terus-terusan, seorang enak terus-terusan. Tidak bisa, itu harus ada keadilan. Mana penting hari akhir, nusantapi ayeuna. Nah, onjang nuntaskeun masalah nusantapi ayeuna. Nu saurang mah diteungeul, dicabok, diteungeul. Alah, ek nenggali orang teu mampu. HTW mendekel terusnya unggal panggil aduh mendekel hate. Nu ieu mah ngeuna we nya nu tas nenggel mah. Paeh manten can tuntas masalah. Urang teu pernah ngebayar ka si eta maot manten jang mana atau urang manten maot. Pan harus selesai eta masalah. Urang dicabok batur nyabok ngeuna wae. Penting ada satu hari untuk menuntaskan masalah eta. Maka ada hari kiamat. Oh, bayar. Bakal mau nenggal ka urang. Urang aya rek nenggal ka mana gitu. Nya, kan adil itu namina. Tah eta mana penting ada satu hari akhirat teh. Nya ceuk akal oge penting eta mah. Oh nya, kalasi di hari akhir teh aya hasyar. Nya hasad teh digiringkeun makhluk gitu. Nya ibarat an saukil khalqi jamian ilal mauqif. Nagiringkeun makhluk kabeh ka tempat cicing. Nah, digiringkeun sadayana. Sadayana eta teh nya, sadayana makhluk we.
baik makhluk nu bakal dibalas ya ku Allah tentang amalna kayak manusia, jin, malaikat dibalas namanya. Ataukah makhluk anu tidak akan ada balasanana dibalas seperti binatang, maya dibalasanana si eta mah. Nya domba maling mah mata disiksa, domba maling mah. Jangan maling mah disiksa, domba maling moal. Maya balasanana si eta mah. Wah, ieu mah domba teh bager teh. Mah mata diganj. Ieu mah domba teh alah nyerudet pisan, mah mata disiksa moal. Ya, tapi zaman nu bager nya alhamdulillah, nu teu bager disiksa. Tuh gitu. Ada ayat hasyar. Penting harus ada hasyar teh. Cek akal ketika orang memikirkan tentang sun ilah dama Allah kudu ayat hasyar teh. Kudu ayatnya. Lah kowe zaman di kubur wae, kumaha teh di kubur wae. Nya. Tuh kapan harus ada surga, begitu pada surga. Yang tempat manusia lamun di kubur wae, berapa di kubur wae kumaha surga. Penting diudangkeun atuh girikeun ka masa di dinya gitu. Terus dipermaknaon dibuka segala permasalahan. Wa nasri nyasan dihudangkeun jami dikaluarkeun di kuburanana. Penting eta teh. Kudu gitu kalau ge kudu eta. Sanosnya nakli pamina teu sumping upamina. Akal ge kudu menetapkan kana kudu aya hari eta teh. Wa adzabil qabri zakubur. Ya, sisa kubur. Pertanyaan munkar sareng nakir. Kudu aya. Nya ku jam mereka akhirat teh ditanya-tanya acannya. Beda alam. Beraku teh ditanya teh pariksa acan. Urang rek ka luar negeri balah, seueur pameriksaan ananya. Ka akhirat atuh aku bebas-bebas wae. Penting gitu nya. Penting tak ditanya heula kumaha. Dites heula tes lagi tes tentang akidahnya akidah tentang Tuhannya tentang nadeui Rasul tentang kitabnya tentang nadeui dulur tentang nadeui eta nya kita rosta imam da gitu eta mah masalah akidah teu seueur taros masalah pangeran di Allah. Tanya, tes heula atuh lulus tesna nya masuk atau dengan selamat. Ditaruh sieu kumaha Nabi Muhammad teh kumaha ya? Tuh kitu. Kumaha Quran teh ya? Kumaha tanya? Naon di kiblat teh? Kumaha dulur teh tah? Tuh ditanyakeun tentang dulur. Lulus, wah tes lisan eta mah tes lisan. Wah, masuk surga. Wah, aku begitu baru kau ditunya teh dites-tes acan. Cek akal ge asa abong dari tes acannya. Penting juga akal kuliah tes atas lisan tah. Ya, tes lisan. Ada bil qabri soal munkarin wa nakirin. Penting aya. Nah, ada bil qabri teh siksa kuburan teh namina mahsyar naon teh nya barzah ai kuburan teh barzah alam panyekat barzah teh nya sekat di dunia tos beres akhirat can dibuka mana aya transit heula nya di barzah gitu transit eta teh nya nungguan dibuka akhirat lila eta kuburan teh nya nu tiba heula mau terus lila pisan di kuburan kesal moal moal nya lamun nu bagja mah itu udah dinikmati aya nikmatna lamun sila kae namanya bener nya eta azab bil qabri alam kubur barzah pang sebut qabri teu azab bil barzah pedahnya galibna jaminu maut dikubur tak mana disebut alam kubur galibna wungkul dikubur nya ari makna aslina mah barzah galibna jamin maut dikubur galibna aya jaminu maut dikuburnya aya seueur gitu ngan galibna masuk dikubur boleh ya
nya alam kubur, siksa kubur, nikmat kubur. Asli mah nikmat barzah nya kala dengan disiksa barzah. Nya nu bagja mah nu cilaka naudzubillah. Tentang disiksa na di barzah ba aruh wungkul atawa naon. Nah, wal mu'adzab al badan waruh jami'an bittifaq al haq. Oh nya. Nu disiksa na di barzah teh lain ruhna wungkul tapi badan jeung ruhna. Nya kapan badanna buruk nya. Badanna buruk. Buruk so teh eta nya dari badan aslina mah angger. Nya Allah makawasa gitu badan ieuna buruk jadi sakumaha buruk tapi nya secara naon namina kudratillah eta badan tetap utuh mah disiksa ruhna sarua tuh jami'an bi ittifaqi alil haq ningali kaayaanana zaman lagi buruk atuh kumaha nyiksana nu buruk. Nya, datos beda alam. Tos beda alam. Nya buruk so teh badan nu ieu. Badan nu dunya nya. Ari badan barzahnana mah da utuh barzah masih keneh baru. Nya. Baru barzahnana mah alam dunya geus habis atau geus habis. Di barzah kan baru. Nya malah jama masuk kubur eta sarojeng orokan lahiran ke alam yang baru. Nya. Lahiran eta teh lamun bayi janinnya dina patuangan nya dina rahim. Oh atuh geus pengalaman di alam rahim. Alam rahim teh alam lain sagede rahim kitu. Laluasa pikeun janin dina rahim laluasa. Pas urang kieu we kitu. Nya laluasa teu sakitu sagede kitu henteu. Nya eta mah fisikna rahim sagede kitu di alamna mah alam rahim luas. Hanya tak begitu janin lahiran cek urang janin urang rahim oh cenah jama maot tuh nya maot cek urang rahim eta jama teh maot eueuh nah padahal lain maot tapi baru datangnya ke alam dunia tuh baru datang alam dunia oh orang yang baru datang ya dibahagiakeun tuh di dunia lilanya di dunia hidup terus saya maut. Nah sebetulnya lain maut hakikatnya namanya eta teh baru datang ke alam barzah. Maut teh ti dieu ti dieu mah lain eueuh sama sekali datang ke alam barzah baru datang bayi lahir seorang barzah. Nah ini bayi baru lahir seorang barzah luas dibaca batan dunia. Tibajang kita beaknya lahir ke alam akhirat. Tuh baru datang ke akhirat. Dihudangkan di giringgon. Oh ini makhluk baru datang. Tuh. Itu. Nah. Di alam eta gitu. Alam barzah. Luas alam banyak bata alam dunia. Alam rahim luas. Dunia lebih daripada rahim. Nya akhirat lebih daripada dunia gitu. Oh, akhirat lebih luas alam. Nah, tisapali adzabil qabri sakumaha hadis diriwayatkeun ku Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Majah, Abi Sa'id Al-Khudri. Anjeunna Abi Sa'id nguping Gusti Rasul, yusallitullah ala kafir fi qabri tis'atan wa tis'inat tininan. Aduh teuing. Orang kafir na kuburanana ku Allahnya itu dikuasakeun aya 88 orai nu ngegelan terusnya itu nepi ka kiamat. Tanya lamun ieu anataninan mina nafaho lamun hiji orai nya bernapas niup nya ka bumi ka dieu nya nongol urang itu na kuburan teh gitu. Terus saya napas, satu kali napas niup tak eta si orai, wah an batat an batat khodro. Moal ayat tumbuh-tumbuhan nu bisa hidup moal.
hancur dengan bau netanya tiupan si orai hiji padahal eta orang kafir. Mah orang udah henteu naudzubillah. Orang mah teu kafir orang mah. Nah, tentang nikmat-nikmat kubur, nikmat kuburnya. Nikmat kubur. Nah, umum nikmat kubur teh kanu dikubur, gitu dikubur. Hanya nah anu mukalaf gitu. La yuhtasu bimu'mini hadil umat wala bil mukalafin. Terkhusus kamu min gusi nabi unggul umat nabi maksudna sareng terkhusus kan mukalaf sadayana ge jami iman sebab kubur ek mukalaf bocan mukalaf deui diberi nikmat nu bagja mah nu iman mah ti sapaling nikmatna kuburana diluaskeun sampai kada 70 siku atuh wah panjang lebarna tuh gitu. Nah terus dibuka cenah aya jandela di surga. Ya, janda dibuka surga plong. Wah, surga marakbak. Penuh dengan segala sesengitan. Taman di taman surga. Dinya aya lampu biasa konadilnya lampu. Ah gitu di kuburan teh. Dikorek ke orang eueuh. Hayang apa dikorekeun ke orang ya eueuh. Atuh dia mata dohir ieu. Dikorek di tangan deh moal kapanggih. Padahal di dinya terlembah tuhnya. Aya lampu sagala jandela di surga. Tuh gitu. Ya. Panjang lah seueur nikmat-nikmat kuburnya. Panjang. Wal mizan yang timbangan ditimbang amat teh nya eta keadilan Allah ditimbang ku timbangan. Bisi katingali jelas ku sadayana apa? Katingali jelas minimal itu mimitan kuno gaduh amalna. Katingali jelas ku batur bisi disebut salindungkeun. Nya, ieu nauskeun keadilan Allah tah buktina aya Pak sok timbang. Saksian ku maneh sorangan. Saksian deui ku malaikat ge. Nah, keur nimbangna. Kitu adil Allah mah adil. Adil. Ya timbangan. Bisi berat ka mana ya. Sirot mustaqim jembatan dipasang luhureun jahanam nya ti dieu nama ti maugib tempat caricingnya kitu nama bab pintu surga nu baheula nu paneuri sami nya leumpang ngalangkungan eta sirot adaku minasyari lebih lembut daripada rambut lebih seger daripada pedang cenanya. Nah, gitu. Jami di dinya nu ngalangkung kana sirot beda-beda. Aya nu gancang, kas angin. Ya kas manuk, kas kuda lumpat. Ya, benten-benten kumaha amal saleh. Napa hadhihi usulun darodas salafus salih. Tah ieu nya pateka dan nu tadi eta teh merupakan dasar pokok nya nu tos dilakukan ku para ulama-ulama nu ti parayun nu saroleh anyana kitu peganganana ridwanullahi alaihi ajmain nya tos dicepeng paguh bahkan terjadi ijma sepakat para ulama nya memeh aya bid'ah mah kitu tanu tadi tiap patekadan nya memeh aya bid'ah jeung duhuril ahwa mah geus aya bid'ah mah kapan tah beda-beda cuk ieu mah kieu lah semacam-macam eta mah sabadohir bidah da asal sepakat sadayana tentang akidah nu tadi. Nauzubillah minal ibtida nungkeun pangarasak Allah tina salah pabid'ahan dina bidang agama nya sareng mengikuti hawa nafsu tanpa aya dalil. Summa nazartu